Allahumma sholli ala nuril anwar anta balaganana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa fit Taurati jeung eta tetep dina kitab Taurat yabna adama ari lafad yabna adama artina anak Adam la takhaf ulah sieun anjeun min sultanin tina karajaan madama salagina langgeng non sultani karajaan kaula eta bakian anu tetep wasultani jeung hari karajaan kaula eta bakian anu tetep layan padu anu moal ruksak itu sultan abadan salilana bipatil fai lapad layan pudu nyaeta make patah pakna dijabarkeun pakna teh alaya ayayan pudu kata tayan padu taya kana yan padu wa bidali jeung nyaeta kumake dal al muhmalati anu teu dicecekan kudal gede hartina layan padu teh aya layapna tegasna moal ruksak moal beak eta sultan walayan qatu jeung moal pegat itu sultan yabna adam anak Adam kholak tuka geus nyieun kaula ka anjeun li ibadati pikeun ibadah ka kaula walatal abu sabab kitu mangka ulah heureuy anjeun yabna adam anak Adam la takhafan ulah sieun sabenerna ulah sieun sanyana anjeun pawata rizki kana lapurna rizki madamat salagina langgeng non khaza ini gudang kaula khaza ini pirang-pirang gudang kaula eta mamluatan anu dipinuhan wa khaza ini jeung ari pirang-pirang gudang kaula eta latan padu henteu beak itu khazain abadan salilana yadna adam anak Adam khalaqtu geus nyieun kaula as-samawati kana pirang-pirang langit wal arda jeung kana bumi ya walam a'ya jeung teu apes kaula bi khalqihinna kana nyieunna itu samawat jeung ard ayo ini naha rek ngapeskeun ka kaula naon rogipun hiji roti non rogipun roti wahidin anu wahidun anu sahiji asuku anu ngagirinkeun kaula kana eta rogib ilaika kanjeun fi kulli hinin dina saban-saban mangsa wa qalu jeung ari dawahan
Gusti Allah aya lapad aya lam aya teh eta mudhari'u ayya fi'il mudhari'na lapad ayya ayya ya ya hayya ya bikasri ainil fi'li make kasrah ain fi'il ayya mimbabi taibat dina bab lapad taibat tegasna sarwa jeung bab taibat yat abu ayya ya hartina aywalam ajaj tegasna jeung teu apes kaula jeung teu apes kaula wa yu'yi jeung ilafat yu'yi bidhammi harfil mudhari'i mudharaati maka dhamma haraf mudhara'ah eta min a'ya tina lafad a'ya yu'yi gitu ar-rubai anu bangsa opat aksarana apa layuk ngilu yabna adam ya anak adam kama secara perkara la utalibuka anu temen tak kaula ka anjeun bi amali godin kana pagawean poe isu pala tutalibni mangka ulah menta anjeun ka kaula birizki godin kana rizki keur poe isu yabna adam ya anak adam li eta manfaat ka kaula alaika kabungburat ka anjeun faridatun ari kafarduan walaka jeung eta manfaat ka anjeun alaya kabungburat kaula rizqun ari rezekinya Fa'in khalaqani mangkala menyulayaan anjeun ka kaula fi faridati dina kafarduan kaula lam ukhalibka mangka teu nyulayaan kaula maka anjeun fi rizqika dina rizki anjeun alama sesuai jeung perkara kana anu geus kabuktian eta min ka ti anjeun yabna adam ya anak adam in radita lamun ridho anjeun bima kana perkara qasamtu anu geus ngabagi-bagi kaula kana eta perkara laka ka anjeun teu aroh tu mangka bakal ngagenahkeun kaula badanaka kana badan anjeun wa qalbaka jeung kana hate anjeun tapi sabalikna wa in lam tardo jeung lamun teu ridho anjeun bima kana perkara qasamtu anu geus ngabagi-bagi kaula kana eta perkara laka ka anjeun salatu mangka bakal ngawasakeun kaula alaika ka anjeun ad-dunya kana dunya hatta tarkado sehingga nyandra anjeun sehingga nyandra anjeun biha dina eta dunya karok bilwasi saperti nyandra na sato anu lingas bil bariyati di tegalan ayu sahra'i tegasna di tegalan wa ijati demi kamuliaan kaula wa jalali jeung demi keagungan kaula layana luka henteu keuna ka anjeun minha tina urusan dunya illama angin perkara qasamtu anu geus ngabagi kaula kana eta perkara laka ka anjeun wa anta sedangkeun ari anjeun indi mungguh kaula eta matmumun anu dicacad. Nah, urang teu apal kana bungkeleukna kana gemulengna kitab Taurat. Tapi nyata dimuat dina ieu kitab Safina sebahagian nu aya nu tertera dina kitab Taurat. Najan urang teu apal bungkeleukna kitab Taurat. Tapi kandunganna nama eusi nama urang teh nyata apa ya? Nyata salah satu anu terkandung anu tertera dina kitab Taurat teh kieu.
ya Adam ya jelema anak incu nyaeta Nabi Adam jelema teh ulah rek hariwang ulah rek ringrang ulah rek sieun tina urusan kekuasaan kerajaan min sultanin nyaeta tina ayeuna mentama kerajaan kekuasaan madama sultani bagian sapanjang kerajaan kaula masih berdiri masih tegah masih tetap anggar jeung ari kerajaan kaula mah moal beak moal hancur tuh. Jadi moal aya nyaeta mantan kerajaan di Allah ari kerajaan dunia mah panan terus berganti najan aya namun tamas anu sifatna kerajaan pan aya mautna ketika aya namun tama maut turun ka anak incuna terus aya namun ketika aya namun tama terjadi peperangan kalah perangna tumbang kerajaan teh direbut kekuasaan teh kerajaan aya namun ta makhluk mah gitu jadi aya batas-batasna lamun di urang pan aya namun ta ngengenganana teh 2 periode ngengenganana teh jadi presiden aya namun tambah 2 periode jadi aya namun ta gubernur jadi 2 periode ngan 2 periode teh sakit tuh tuluy aya namun tambah habis jabatanana mana kerajaanana mana kekuasaanana mana jabatanana eueuh anu matak aya namun tambah ulah aya namun tamasieun aya namun tamaku peda seseorang keur ngajabat seseorang keur jadi raja keuna bakal aya tumbang bakal aya teu kudu aya namun tama dieureunkeun ku urang ge eureun sorangan engke ge eureun sorangan geus waktuna eureun mah tai kerajaan Allah mah abadi moal beak dina hartinya eta ulah aya namun tamasieun ku raja teh ketika urang ngalakonan kana parentan Allah bener rek ngagulu ka Allah ulah sieun ku pedah nyaeta ieu menghadapi raja menghadapi presiden keuna ke bakal aya namun tama aya beak ngarah naon teh ngarah urang aya namun tama lampeng ngarah urang pancet ngarah urang pengku ngarah urang paguh ngagugu ka pangeran teh ngarah aya namun tama pangku paguh ka pangeran teh ulah nyaeta ulah aya namun taloba kasieun keuna da aya nu di atas raja aya raja di atas langit aya langit gitu di urang aya namun tama urang asa nyata jadi penguasa padahal aya penguasa saluran urang teh RT populeukeun di KRW mah RT ka luhur lah geuning aya palurah taraja palurah kalau lurah populeukeun aya namun tama sumping aya namun tapacamat geuningan tadi teh aya namun terasaan teh nyata urang tak sapangrajaan camat aya namun teh populeukeun ieu ka bawahanana RT kalau geuningan ayeuna aya wali kota aya bupati aya ayeuna presiden aya deui aya namun pangrajaan anu saluhureun kerajaan Allah mah anu ngaluhuran kerajaan Allah nangluhuran kerajaan Allah
mata ayeuna para nabi nya anu mana diutus ayeuna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala anu rata-rata ieu teh menghadapi raja-raja menghadapi ayeuna mun raja-raja. Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam menghadapi raja Mesir gitu. Kanjeng Nabi Musa alaihi salam menghadapi ayeuna mun Firaun. Terus ayeuna Kanjeng Nabi Ibrahim menghadapi raja Namrud gitu. Nah, kumaha ayeuna mun mah teu gimir da kayakinanana di nyawa. Raja-raja naon aya nu nyaeta maha raja sa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tai urang mah ayeuna mun teh kitu, ieu teh ayeuna mun teh asa pangeran eta ka penguasa tak sama yang harupan saha gitu. Asalnya harupan salah takhok. Ulah ayeuna mun teh masieun ulah hariwang ulah gigir. Terus dinu aya dina kitab Taurat teh nyaeta tertera kieu la yabna adama ye jelema urang khalaqtuka li ibadati aing nyieun ka maneh nyiptakeun ka maneh teh ngarah maneh teh aribadah ka aing teh aing nyiptakeun ka maraneh nyieun maraneh parantul kieu ye nyieun ayeuna mun teh mah kolot-kolot urang nyieun karuhun urang terus nyieun anak urang terus nyieun pamajikan urang terus nyieun tatangga urang babaturan urang eta teh sararea ge ngarah aribadah ka aing ku aing dijieun teh palatal tong loba maen-maen tong loba heureuy da lain eueuy kami teh ayeuna nyieun ka maraneh teh ngarah maraneh ibadah ngarah maraneh ngabugu ka aing palatal tong ayeuna nyieun talabah heureuy tong loba heureuy. Jadi kudu nyaeta sagala rupa jadi nilai ibadah boga nilai ibadah. Taya teh bisa sagala oge jadi ibadah bisa sagala. Naon ayeuna mun tanu diciptakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala apakah urang sebagai nyata tuh sebagai ayeuna mun tama anu da ngararap-rapkeun oge nyata anu ngarah-ngarahkeun boh benda-benda nu aya di sakuring wungking urang kabehanana oge da bisa dipake ibadah. Lamun urang nanyaho mah lamun urang nanyaho naon uteuk tongo walang taga godong gonggorongan Tuhwati godong gonggorongan kabeh oge nyaeta keur sarana ibadah keur sarana ibadah tinggal ayeuna urang pake naon teh pake ayeuna heureuy pake ayeuna mun tamasare pake hura-hura pake poya-poya lain keur eta kabehanana nu aya sakuring wungking urang ieu teh kabehanana oge nyaeta kudu jadi nilai ibadah keur urang. Da ku Allah diciptakeun eta teh keur naon? Urang mah supaya saibadah tah sarana na eta tah lapakna eta tah alat teh kumaha pake ibadah. Teh kumaha ayeuna pake ibadah. Don kari eta teh ayeuna alat-alat kieu teh bisa ayeuna pake ibadah. Mata ayeuna mun cek eta mah kan bae lah ayeuna mun tamat teknologi canggih secanggih-canggihna gitu ku aing urang manfaatkeun ku aing urangkeun sia ayeuna Yahudi nu nyieunna da itu mah ayeuna mun teh maksudna teh erek ayeuna ngahancurkeun Islam deuk ngahancurkeun ku berbagai teknologi na media jeung sawangsana. Urang lamun nyaho kumaneh masih ayeuna mun tadi pake pelasir yang kapal teh ku aing mah dipake ka Mekah saya bolak-balik cek urang Islam teh eta teh ayeuna mun Yahudi eta teh ayeuna Yahudi aing deuk nyeuna HP sina ayeuna mun tama eta teh ketika bisa ngagunakeunana ngamangfaatkeunana da kabeh ge Allah teh ayeuna nyieun sagala nu aya di sakuring urang teh bisa pake ibadah. Nah pakai nyebarkeun ayeuna mun tama ilmu Allah teh
bisa mah gede HP oge nya teh malahanan ayeuna sagala fasilitas ayeuna mun teu eta keur alat-alat ayeuna Yahudinya bisa mah hapusan mun bisa mutak satik asupkeun ieu ayeuna naon ilmu Allah asupkeun ieu siar Allah masuk kana HP Allah kabehanana ieu teh kabehanana ngaji shalawat dina HP teh bisa kitu ayeuna gambar naon mun bisa kitu so sia maneh ya dinya tah kitu bisa eta teh bisa sagala oge ayeuna mun teh nyeun motor ayeuna mun teh orang Jepang ayeuna mun teh kendaraan ku aing mah pake silaturahmi pake jaran nyeun maneh ayeuna mau aku aing mau pake ulin make ayeuna mun di katarak aku aing paling pake jaran paling pake silaturahmi gitu tayat ayeuna saur Gusti Allah dina ayeuna Taurat kolak tukah kali ibadat aing lain ayeuna sia-sia lain cuma-cuma nyeun maraneh nyeta kemana teh supaya maneh ari ibadah ka aing ulah rek ayeuna minta main-main ulah kerehere yabna Adam terus nu aya dina kitab Taurat ieu jelema-jelema turunan ayeuna mun mah Nabi Adam la taqafanna fawatad umat make ayeuna nun taukid sakilah la taqafanna umat ulah sararieun urah marang ulah hariwang pawat rezeki teu kabagian rezeki kumaha teu daya teh karena sakit la takhofana fawata rezeki ari dek ibadah wae ari dek ngaji wae kumaha aya tanya namun teu sieun teu boga itu sieun teu boga ieu sieun tinggalin ayeuna ku batur teu ieu itu ieu la takhofana fawata ulah sieun teu kabagian ulah sieun teu kabagian rezeki madamat khazaini mamluatan gudang rezeki kami mah moal dikosongan selalu penuh gudang kami mah gudang rezeki kami moal dikosongan mamluat tan salilah penuh marek deh wa khazaini la tantatu gudang rezeki kami moal beak abadan salila mata ayeuna mun teu ulah sieun teu kabagian rezeki ulah teu kasieun kabagian rezeki karena urang ngagugu ka pangeran karena urang ibadah karena urang getol ibadah ulah rek sieun ayeuna mun teu kabagian rezeki ulah sieun teu kabagian rezeki cuman ayeuna mun rezekina dibagi ku Imam Ghazali radhiyallahu anhu rezeki anu mana ieu nya rezeki anu jadi tanggungan anu jadi jaminan Allah ngaranna teh nya eta rezeki madmun atawa rezeki doman rezeki jaminan jatah keur urang hirup jeung urang bisa ngabdi ibadah ka pangeran lamun urang ayeuna mun lamun urang hitung-hitunganna ngalap cukup ku rezeki eta da sabanana masing cineun cicing oge da moal buru muda rezeki nu eta mah ngan beda deui aya rezeki hayang motor hayang boga mobil hayang boga imah gedong mah ulah make jeung ayeuna ceneten cicing eta mah lamun rezeki nu bieu mah masih ceneten ge moal burung ayeuna mun mah mudag-mudag rezeki Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu mantanana nyaeta ayeuna mun tamakantos uji coba ieu da batur mah langsung nyentuhnya
Jadi ketika membacakan ayat-ayat lain orang paling ya dina celi dina otak batu-batu langsung nancep kana hati. Dia sebagian aya namun tamah dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha ila akhir ayat. Bahwa Allah di dunia ngajamin ma min dabbatin. Tepat-tepat aya nu melenang di muka bumi ieu ma min dabbatin fil ardi. Tepat-tepat aya anu melenang di muka bumi ieu illa Allah rizquha. Terkecuali Allah ngajamin nyaeta ngarizkianana eta dabah nu melenang teh. Nah, begitu ayeuna mantanana ngaos kana ayat eta. Anjeunna seorang ayeuna muntaraja. Ayeuna mah deuk dilesotkeun we pakaian kerajaan. Ieu kerajaan deuk ditinggalkeun da Allah geuningan meusing teu cicing di kerajaan, teu cicing di istana oge. Da Allah teh nya geus ngajamin rezeki. Lesotkeun anggoan ayeuna mun utama kerajaan. Lajeng ayeuna kantunkeun ayeuna mun ta kerajaan. Angkat ayeuna mun ta kaleuweung. Angkat kalau ngajauhan rezeki ieu. Hayang nyahoana bener ayeuna mun tah rek ngajauhan di jauhan. Rezeki teh teu rezekieun teh kejauhan hayang nyahoana ayeuna bener tapi gitu. Begitu ayeuna mun tadi kaleuweung teh lain kaleuweung anu sok loba kaliwatan ku jelema lain. Nyumput teh. Tah geus deui kaleuweung tuluy nyumput dina rukun anu budi deuk mantah deuk ngajauhan rezeki kitu. Hayang nyaho ayeuna mun tetepi mah rezeki teh sementara Allah ngadawukeun wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Begitu ayeuna mun tama geus kitu ya tekantos ayeuna mun tama sawara ditanda tara kaliwatan ku jelema nah tiba-tiba da ieu ngabuktikeun janji Allah bet ayeuna mun tama aya rombongan nu tos dagang linglung apa dia ngabuktikeun teh linglung make aprak-aprakan ka dinya. Ia munculkeun anjeun, teu nemongkeun anjeun Sayyid ayeuna Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu nyumput dina rukun teh. Eta make jeung ayeuna mun teu ngabuktikeun janji Allah, eta rombongan make jeung aya nu hayang kiih gitu. Aya hayang kiih maka nyumput. Aya hayang eta otomatis dengan tempat anu nyumput teu suni. Nu ayeuna rukun teh, rukun eta di abdi panyumputan Sayyid Ibrahim ayeuna bin Adham teh. Ketika ayeuna mun teh geuning aya jelema. Nah, aya jelema saanjeun. Sayyid Ibrahim bin Adham teu ayeuna mun teh ngomentar balal wae. Balal wae. Hayang nyahoana nabi teu rezeki kitu ku kieu gitu. Hayang nyahoana aya balal. Ai anjeun teh saha ti mana teh? Ieu mah geus liwat kalaparan jelema. Cek eta kieu teh karunya teuing. Maneh lapar tuh anya lapar tungtung naon ieu mah kudu dibebekeun ayeuna geus liwat teuing lapar. Geus kitu jeung anya teh yakin ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha wa ya'lamu mustaqarra tahrizki eta. Kada lain urang teh ayeuna kalem we hayang boga mobil hayang boga imah ge kalem we da ma min dabbatin fil ardi kaya nyamperkeun. Moal kitu mah. Lain deui caritana anu kitu mah lain caritana. Kada teh. Tah loba ayeuna santri saya bisa kitu. Sina ipis. Mamun dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Kedua rezeki mamluk. Rezeki ayeuna mun teu mamluk kelah dicaritakeun dari ayeuna mun tama di dieu mah ieu mah ulah katilu rezeki teh rezeki maksum. Kaopat
rezeki teh rezeki mau mudah nu dicaritakeun di dieu eta adalah rezeki rezeki jaminan hirup. Jadi hartina moal aya teu ka jelema aya namun utama pae karana ku Allah teu rezekian gitu moal. Jadi ieu ayeuna anu jadi bahasa urang kumaha bahasa urang mah mau mencari rezeki rek neangan sabenerna eta bahasa tibalik kumaha tibalik da sabenerna mah lain urang nu dengan rezeki sabenerna lain urang yang rezeki hakikatna mah tapi rezeki anu neangan urang gitu eta gini ngare disumputan oge sakitu jauhan oge da rezeki anu neangan urang kan orang karena aya namun berhubung karena ya bahasa syariat gitu lah bahasa. Jadi aya namun tersebutkeun dek neangan rezeki cenah usah padahal ayeuna urang neangan rezeki anu mudah-mudah bener rezeki ayeuna anu mudah-mudah nya nama tuh gitu cenah saterusna yabna adam nu aya nu tertera dina kitab Taurat kana khalaqtu ieu jelema-jelema aing geus nyiptakeun as-samawati wal arda kana 7 lapis langit kana 7 lapis bumi walam aya bi khalqihin apakah kami itu bisa teu mampu apakah kami tuasa nyieun langit anu sakitu 7 lapis nyieun bumi ieu 7 lapis pangkat tingali kumarane oge ieu teh ciptaan Allah langit ayeuna mun teu boro-boro lompat ka langit ka hiji ieu ge tan kasaba langit ayeuna mun teu ka hiji oge boro-boro lompat langit kadua tan ka ambah kabeh ieu ayeuna mun teu bumi anu 7 lapis boro-boro ayeuna mun tama ka bumi anu tahapan kadua juga antar jalan bumi gede opat itu ayeuna mun mah ieu akan ka ambah ku urang kabeh oge salega jagat ieu mangkane ieu teh nyaeta Allah menciptakeun langit 7 lapis nyiptakeun ayeuna bumi 7 lapis pan katingali ku maneh aing teu tapi katu bisa teu mampu nyieun langit piraku sagede maneh beuteung sagede kumaha manya aya namun tak kami teu bisa nganterkeun aya namun teh masang sapiring ukur sagede-gedena ge beuteung maneh jadi urang teh sareng takut tidak makan beuteung sagede kumaha bet ayeuna mun ka langit 7 lapis aya eta ge bumi ayeuna mun 7 lapis Allah ayeuna mun kawasa nyiptakeun tuluy urang ayeuna mun teu beuteungna sagede kieu teu Allah teu kawasa ayeuna mun nganterkeun sagede-gede da beuteung tujit ayeuna urang maknya fa ayyu yini rogipun wahidun maknya tapi kata bisa kami ukur ayeuna mun sampai roti mun ayeuna meureunana saalas ayeuna piring asuku tuluy kami dianterkeun ilai ka anjeun ngarah anjeun ayeuna jagjag ngarah anjeun bisa ibadah ngarah anjeun itu leuleus ngarah anjeun ayeuna mun kuat fi kulli hinin dina tiap saat mah ayeuna mun teu bisa tah eta teh eta jadi lamun urang deuk ibadah ka Pangeran ulah sok loba culang cileung loba kasieuna loba kahariwang aing kumaha da aya namun urang ngaduk-duk ka ibadah mah sieun kurang itu sieun kurang ieu surang kurang dahan kurang make cing ayeuna mecakan ayeuna mun teu aduk yang nyaona gitu ngaduk ka ayeuna hayang nyaon ayeuna bener ayeuna mun teu dahar gitu bener lain ayeuna teu dahar daripada hese nyatu kalah beak huntu sebenarnya daripada hese nyatu kalah beak huntu tuh tingali teu jadi ayeuna mun teu matak ayeuna hese nyatu huntu itu kalah ka huntu nu ti heula eueuh daripada hese nyatu mah
gitu. Nah ayeuna mun teh urang ngabulin sanes hoyong sanes hoyong ngiringan aya ada kumaha abdi teh tidak seueur urusin ayeuna itu itu babatak sia jeung ayeuna pan dia gitu gajakeun daripada ayeuna hese nyatu kalaka tuh ieu teh teutina teh kun teh geus beak ya ieu teh ayeuna mun teh naon gitu pura ayeuna mun sama apa meureun waktu Isya jadi di dia turun gitu na ayeuna mun ngaji di mana cibalik kok ngaji di mana kurang kaguru ngaji di mana dan mau anak gitu tumatak barang tumatak naon tuluy ayeuna mun teu kaya kan bae eta mah naon geuning loba hutang ya bae ayeuna untung ayeuna mah hutang ya penting mah naon bayar teu dibayar naon dilubarkeun gitu tong sok ayeuna mun sama tong sok cengeng tong ayeuna sok cengeng ayeuna mun teu eta dek abah ka dar gitu prung olah teh ayeuna mun teu tulang cileun geus minang dicantoan ya ayeuna mun teh masalah rezeki ayeuna mun teh pangeran mah jigah kieu cenah ayeuna mun teh baheula denger ayeuna di Karesek sor kerajaan Karesek ya cenah ayeuna mun teh sok ayeuna pikir lamun ayeuna mun teh urang buburuh macul ka hiji jelema buruh macul ai buruh macul teh kecelok ayeuna mun teh maknanya nganteran tecan ka dieu wae gecelok dunungan ngalikeun babatok sia gawe teh cenah ukuret nganteran Muadek dari muadek kebenangan sia gawe teh ayeuna ukur curang cilung kan nganturan gawe sing bener gawe sing khusu engke dunungan ningali geus boga gawe teh teu culang cilung ayeuna mun tekana pamere teu culang cilung kan nganturan tah surajangan Karesek bisa-bisa eta nganturan dobel muruhanana karena reus ningali urang teu culang cileung ayeuna mun teh mah kan nganteran kadunungan gitu dekul ayeuna mun teh ibadah model ajengan ulama-ulama tulurat teh aya teh beasan aya gitu ya kayak sedekul salat dekul wiridah dekul ayeuna saum dekul maca Quran dekul maca sareng khusus ku Allah hamba kami hayang ayeuna mun panawa jadi ayeuna mun teh anu kitu diogona ku Allah Subhanahu wa taala eta teh kudu eta Allah ridho Allah ayeuna mun terus Allah ayeuna mun terus lucu teh kayung teh ayeuna mun teh hamba kami malah ku Allah teh ayeuna mun teh mangahaja di ujian nyeun Allah ujian pro eta ayeuna mun teh dunyana teh cing hayang nyaho ayeuna mun teh mari oh ayeuna ku dunya luar lieu keneh Tika ayeuna mun teh mau benda mah cenah kitu mau benda eta ayeuna anu ngintunan ti ditu dieu jarang pernah sareng mau benda jadi ayeuna mun teh itu untuk ayeuna aya istilah serah terima masihan ayeuna anu mama benda na oge ayeuna pernah mama benda mah ibadah dan ke semua ayat 2 semua ayat 2 ayeuna mama benda keadaan ayeuna mah parah eta teh nu ngintun ayeuna mun teh sapi nu ngintun eta ge urang mah cigana mah jaleureun gitu elodana urang wae nu jeung bantahan diuji ayeuna mun teh kitu oge cigana eureun deui kudu nemok kan geder gitu keun antep sia oh ayeuna mun teh moal dideuleuh ku aing ulama ayeuna kararitu watak terus teu dilere ayeuna
Allah ayeuna beuki kayun, Allah beuki kayun. Kitu cenah ayeuna mun tamat di dieu piraku ayeuna kami tapi kate kaduga nganterkeun ukur ayeuna sasemprek dua semprek ayeuna roti ukur sagede-gedena ge beuteung maneh kitu. Jadi mana tong tulang cileung ibadah ka kami sieun ayeuna mun tamat teu dahar gitu, sieun teu make teu sieun teu kabagian rezeki, sieun itu sieun ieu sing husu anguran sing bener sing bener bener ayeuna salat bener zikir bener ayeuna mun puasa bener maca Quran anguran keur santri mah kitu keur santri mah kitu keur santri kan da urang santri ya santri kalong putih budak es santri kalong mah kitu keluar putih keluar kalau ngumpul ya sih nama santri kalong. Saterusna nu aya dina kitab Taurat kana ya ibna Adam anak Adam jelema kamala utalibuka bi amali gadin sacara kami teu nuntut teu minta ka maneh kana amal ibadah keur poe isuk fala tutalibni birizqi qarib maneh ge teu kudu ayeuna susah teu kudu ayeuna sulit-sulit teu kudu merdih ka kami hayang rezeki keur poe isuk. Allah teh aya namun tamaya teh ngarizkian urang teh dah hayang rezeki teh hayang rezeki samingun hayang rezeki keur 7 turunaneun gitu. Emang ari ibadah urang aya namun sama ayeuna ngaduk 7 turunaneun gitu. Sok ayeuna tadi salat berapa kali salat isya ayeuna keur isuk tadi salatan teh isuk mah isuk salat isya isuk mana teh nah aya rezeki hayang samingguan hayang sabulanun hayang satahunun hayang moal ayeuna minta mah ayeuna minta lain teu meunang lain ayeuna teu meunang memang ayeuna mun mah da ari persepsi tasawuf jeung syariat mah da beda da persepsi tasawuf jeung ayeuna syariat beda. Kami ge ayeuna mun penetra salat isya ayeuna sakali we salat isya nu isuk salat isya ayeuna pagi teh nya kitu sakali we salat isya nu ayeuna salat subuh nu ayeuna salat ayeuna maghrib nu ayeuna sugan ayeuna kami teh minta salat isya sabulanan gitu teh padek we 4 kali sabulan henteu kami teh ku sabab kitu mana ge kalem we pokona mah ayeuna isuk mah isuk we gitu. Nah, ada kami ge ayeuna teh nikah salat ayeuna mun tama 2 poe 3 poe ari maneh ayeuna mun teh kokoh hayang 10 tahun hayang 7 turunan kami ge teh nikah ayeuna salat satahun. Nah ya masya Allah nya pangrasa ayeuna mun tamalahum pangrasa ma'afu Allah yarhamu. Jadi mantan nama ayeuna mun tama dihakikatkeun itu dihakikatkeun jadi dibuktikan ke tahun sabaraha tahun ayeuna 858 genep itu 8 da jeung so ada pan sakoboh teh nya kamar teh ayeuna mun eta tah pangrasa ayeuna moal abu teh dina saat-saat ayeuna kekerehet teh da anjeunna fokus kana ngawuruk gitu. Sebab aku anjeunna mah tos kabaca kumaha rasana fokus khusuk dina ngawuruk dina ibadah kumaha rasana fokus kana kasab tos ada perbandingan. Jadi istilahna mah ayeuna mun tekantos ngalalanapan ka pukur teh kantor harita ayeuna mun mudamakan can ka itu karek suade jadi percaya teh ayeuna mun teh suade teman cenah di dieu mang ayeuna mun teh dek eta hala dek sabula macam teh kaya mun tuh ka Jawa tarangan ayeuna mun teh angwan kiai tarang duduk koy kakang
iya sepatu daya foto ada teh aya foto ada teh aya naon teh terus aya naon teh ieu lepis ngelepis ieu lakang jelema eta keur kituan teh keur ngalalana kitu kana anu dia teh nyana aya naon sama sabok itu ka aya ka Jawa samiu aya na Jawa eta aya naon sama dangdanan kitu tipun kitu anger jelema Pak Kiai di Jawa mah sarekeut ayeuna eta jadi nyaho mesin urang ayeuna odeng cigah ayeuna mun sama ban terus kitu aya kosong kitu itu bisa kate bukur-bukur ajengan di Jawa mah aya kosong gitu mesin ayeuna mun sama kelemreng oge gitu aya kosong oke siapa ada pakai bukan aya namun tama harita teh jadi aya namun tama asok aya namun tama aki-aki ngintunan aya namun tama artos ngintunan aya na artos ieu teh aya namun takanggo kabi kagarawan kabi aya namun tama ya terus aya kintunan aki-aki jam-jam tos ngalana kitu terus aya namun tama kitu lajeng aya mulih tak aya nama mangmadep ibadah rek ngawuruk santri dek pokos cubur we sabalik eta mah lesot aya namun tama teu tekasab itu tekasab ya teh tekasab itu sabia tapi kaya namun tama eta teh tuangna teh di sajajarkeun jeung santri kurang leuwih meureun 70 santri ngurus ayeuna 70 santri teh pangmasakeun teh harita teh 70 santri aya namun tamarantang 3 sakan teh ayeuna 3 berarti meureunna 3 kali 70 lah mah wadah teh kitu kutiluan ayeuna namun tama eta ketiluan jeung urang ayeuna teh jeung sari bagian ayeuna namun teh wadah bagian masak bagian ka pasar sareng merasa mau elang Allah ya lam sing ridho we niatan sing alus batur ayeuna ngaji urang ngeprek we di hawu keur can kompor di harita mah hese ayeuna mun teh nafsuna teh bisa mah kitu kusul niatan sing alus kitu 2 tahun ayeuna mun teh warisan ti suade Allah ayeuna suade balik urang katempuhan dek gitu Aisyah ayeuna pernah sama Allah teh gitu sakaya namun tadi kintunan sami aya nama menuna ayeuna mun teh eta nama aya saalaseun aya putra pangrasa dan babam dan uun dan Agus ayeuna mun teh keluarga teh jadi salah sewa atudanya tanaga di pelatar atau ukur ayeuna mun teh itu salah sak ayeuna katingal ya mangha begitu da digeger atuh 24 jam kira ngaos gitu ngaos gede istirahat teh ayeuna jam 1 tetes buka kota-kota ka Jawa datang euy sanduk ngaji ayeuna teh jam 1 teh gitu jam 1 wangi teh sanduk ngaji ayeuna teh eta ditantang gitu ngaos ditantang ayeuna ngaos sok mun ayeuna hayang ngaji ngade jam 1 jam 2 teh geus kapak perang ayeuna mun teh di payun aya ayeuna di payun teh tetangga dari mana teh aya ayeuna mun teh bangko gitu sak ayeuna jo tarik teh nyari rasa sabarkeun ayeuna teh mong mah cenah aya lah hayang loba duit babari ayang boga mobil babari ayang ayeuna mun sama ieu cenah ayeuna mun teh nyen imah babari gerah cenah sera kitu gerah cenah ayeuna mun teh kitu gerah cenah mah kitu nya teh sate kada kudu geus kesawang meureun gitu urusan kitu ayeuna dina ka kerete enyoy hanya kamu parik cenah ini gitu mah gitu
ngan itu teh aya namun teh mah teh eta unggul da urang keur budak gitu teu aya namun teh mah minta ijazah gitu teu minta ijazah cenah aya namun teh tinggal gitu tinggal apa nah eta mah aya namun karek dikeresek meureun karek saburan karek karek saburan sakedeung deui gaya mah cenah kita eta mah di pangrasa aya namun teh mama yuyu ngabangun teh eta jelas eta ya jelas aya namun teh bangunan bangsa maafkan eta teh bangsa maafkan dua lama teh langsung terus eta mah datar eta taranya pengartos tara aya ngomong atuh aya eta teh di asisana teh lain aya namun teh sanes keluarga santri bagian aya namun tanya pengartos mah sae keteng ngelit pek aya namun teh dahar sasebutna santri aya naon ada tigana teh aya namun teh oh nya babari di rumah gitu babarinya di rumah gitu masyaallah babari cenanya di rumah gitu ada aya minta urang nya tak jauh hayang enak gitu wae gitu jadi mung lapar gitu mung aya namun teh mah bunta mung nyari gitu itu yang loba mung lapar mung nyari yang sia itu itu kita ngobat gitu dan sebenarnya mun daek mah itu mun daek mah aya namun teh sebenarnya aya namun teh urang aya kadaek bener mah aya namun teh urang aya kadaek masyaallah. Jadi bener-bener aya namun tama urusan dunia mah karena naon teu dileret teu dihargai sama sekali ka Allah Subhanahu wa taala. Teu dihargai ayeuna ka Allah Subhanahu wa taala. Aya urang nya eta lurat teret wae. Lurat teret wae. Teu kaur gitu teu kaur ibadah teh deui aduh urang anu deui aduh butuh aduh hayang teu kaur ngalengkah. Jadi aya namun tama rezeki nyaeta ya rezeki nu ayeuna isuk kumaha isuk dibuktikan tak kumaha saya mah. Jadi keur kakerehan kitu teh pan sawaktu-sawaktu sok aya ulama muludan aya narajaban adlahi teh tara kanggo enyin tara sanaos sakumaha sifirna ayeuna mun teh mah eta sakumaha sifirna eta oleh-oleh adlahi tina rajaban bulan harudak dahar bruk jadi naik di madrasah dahar yakeun cek urang eta keren aya enyin kumaha urang teh mah enyin kumaha sing goreng isuk kumaha isuk gitu. Iya mari rezeki ayeuna isukan nya rezeki ayeuna isukan mari rezeki isukan masyaallah. Kitu ayeuna mun tasapalina akhlak ayeuna pangrasa ayeuna ma'ruf masyaallah. Eta teh ayeuna mun temelegeuna upami ayeuna nyaos teh. Teu culang-culeung kana urusan rezeki yakin. Ya Adam, ya anak Adam, jelema teh li alaika faridatun. Kami boga hak, maneh boga kewajiban. Kami boga hak, maneh boga kewajiban. Ya kitu deui kami nyaeta boga kewajiban, maneh boga hak. Kewajiban istilah gitu modelnya kewajiban istilah kita beban gitu kami boga tanggung jawab maneh ayeuna mun teu boga hak nya kitu deui kami boga hak di maneh boga kewajiban ayeuna mun teu ka kami ari kewajiban maneh anu jadi hak kami maneh teh kudu ngalakonan kewajiban di kami eta hak Allah kewajiban urang kudu ngalakonan kewajiban ngaji we lah ayeuna heulana salat ayeuna fardu heulana contoh ayeuna mun teu anu leutikna kitu ngaji ayeuna mun salat fardu ulah ayeuna tinggalkeun da kami oge sarua boga kewajiban boga ayeuna tanggung jawab hak anjeun ari kewajiban maneh maka kami
maneh kudu ngalakonan kewajiban eta hak kami boga kewajiban ka maneh, kami teh boga kewajiban ngarizkian ka maneh. Eta hak maneh ayeuna mun teu boga hak ti kami nyaeta rezeki tanggung jawab kami boga hak ti maneh kudu migawe ngalakonan kewajiban ka kami. Coba lamun seuk hak kami ieu disulayaan ku maneh loba tinggalin kewajiban, maneh loba tinggalin kafarduan boh kafarduan anu dohir syariat, boh kewajiban anu batin, kewajiban hati teh. Apakah kami sulaya janji ka maneh rezeki teh henteu, maneh mah loba sulaya loba teu ceureuh ayeuna ka kami kana kewajiban tulang talungna loba tinggalin kewajiban hati kudu tawakal wae maneh mah kudu syukur teu syukur wae kudu sabar teu sabar wae. Kami mah janji boga kewajiban ayeuna beban dia ngarizkian. Nah ada maneh ayeuna mun teu ngalakonan kewajiban oge anger wae kami mah teu sulaya tina janji. Fa in khalatani mangkala mulayaan anjeun ka kami fir farodoti dina urusan kapaduan ka kami lam ukhalif ka kami mah teu mulayaan ka maneh teu rezeki ka kami boga janji ayeuna ditarizkeun mah terus alama kana mana Gusti ritih eta sapopoe ku maneh eta sapopoe teh pisahan teh rezeki unggal poe ayeuna mun tama dahar unggal poe nginum tuluy unggal poe ayeuna mun tama urang ngisap oksigen urang ayeuna unggal poe ayeuna ngamakan bisa pati aing eta teh ayeuna teh aing ayeuna mun tama cager ayeuna mun tama tuh eta teh dicagerkeun teh dijag-jagkeun ayeuna ku aing tinggal maneh kapaduan ka aing balik itu kudu pas kecepes maneh aing mah ayeuna mun disugumakeun maneh teh rezeki maneh alama kana kebutuhan sandang kepenuhan angan rezeki ayeuna anu zahir rezeki anu batin kitu. Yabna Adam ya jelema yen radita bima qasamtu laka lamun maneh ngarasa suka lamun maneh ngarasa puas kana naon bagian ti kami nu geus dijikeun ka maneh puas ridho suka aroh tu badanaka wa qalbaka aing janji lamun hate maneh ngarasa sugema puas ridho kana naon bagian rezeki nu geus dibikeun nu geus dijatahkeun ku kami ayeuna ka anjeun kami ngajamin maneh bakal senang awak senang hate. Jadi kunaon orang-orang jadi kunaon teu puas rezeki ti pangeran teu puas kurang wae gitu. Jadi ayeuna urang dinaon di peralat ieu ayeuna mun teu naon ku rezeki teh ku peralat wah di ditu si ayeuna mah taina udag ka ditu rezeki ayeuna lepuh naon lepuh ayeuna mun ku Allah geus ayeuna mun teu diaturna kitu lain rezeki maneh lain di dieu gitu tuluy ayeuna jadi ucing-ucingan ayeuna jeung rezeki teh udag ka kurang udag ka kaler rezeki ka kitu urang ayeuna mun teh udag ka rezeki ka kaler di udag ka kurang rezeki ka wetan di jag ayeuna mun teh mah eta rezeki ka ai teh kadang-kadang urang mah afrak-afrakan ayeuna pangabutuh teh ayeuna rezeki mah geus ayeuna manturkeun ka dieu itu ayeuna mun teh ku aing di udag-udag aya rezeki na udag ka dieu ka ieu mah gitu ayeuna dina ayeuna mun teh lamun ayeuna mun teh mah urang suka ridho kana naon nu dipaparinkeun ku Allah dina urusan rezeki Allah ngajamin arahtu badanaka moal capek awak moal capek hate moal capek awak moal capek hate ya sesuai ayeuna mun teh mah jeung aturan main kasab lah eta mah gitu ulah make jeung
terlalu mamang teuing ulah terlalu ayeuna mun teh mah ieu hate naon beurang peuting teu bisa sare beurang ayeuna teu bisa dahar bingung ayeuna kudu kumaha make kudu kumaha sagalajeunna kumaha sagalajeunna sehingga ayeuna mun teh guru-guru pangrasa ayeuna mun teh mah aya saurna gitu Allahu yarham pangrasa ayeuna yang teh mah sageuleun bae kasab teh ka mana we gitu nu penting naon nu penting ayeuna mun teh mah kasab dari rezekinya eta geus dijamin ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ribuh-ribuh gitu ente riuh-riuh hate teu makan hati gitu ayeuna mun teh mah awak ya ayeuna kauluh teu kabija duh tapi ayeuna mun teh sabdina tempat sampai tah yang ayeuna mun awak uleuh hate ayeuna mun tah maripu hate itu tah itulah gambaran jelema anu teu ridho karena bagian di Allah Subhanahu wa taala capek hate capek awak mun angka puasa nah ridho Gusti ayeuna mun tah abdi ridho kana naon rupi anu parantos dipaparinkeun ku Gusti tina urusan rezeki jatah abdi paparin ayeuna ti Gusti orang ayeuna mun teh naon ayeuna mun teh gawe datang kewajiban pangeran iya dan yang mandiri kita ayeuna mun teh mah urang teh anu jiga anak teh mandiri ieu teh keur bakal ibadah nya ayeuna yang mandiri kana keur ninggalkeun ibadah yang mandiri teh urang teh keur naon keur bisa ibadah keur kuat ibadah ari ieu ayeuna mandiri keur ninggalkeun ibadah tetis jadi lamun urang ayeuna mun teh suka ridho puas sugema kana naon rezeki anu geus dijatahkeun ku Allah dibagikeun dipaparinkeun ku Allah Allah ngajamin aing deuk ngagenahkeun deuk nyenangkeun awak maneh deuk nyenangkeun hate maneh hate moal rarutet parusing rarutet awak moal ripuh ayeuna wal ayeuna mun coba tah jadi bangun ayeuna ati urang kada ye lain kudu areureun digawe lain kudu areureun kasab ge teh lain iya ayeuna mun teh manaon hate Gusti ya kumaha Gusti kumaha Gusti abdi mah ayeuna ikhtiar we kasab we kitu ka dieu kumaha Gusti we ayeuna tempo ngaji nyeureun gawe tempo ayeuna mun teh salat nyeureun kita ayeuna mun teh dapan ayeuna mun teh diatur ku Gusti gitu di alas ku Gusti wa illam sabalikna lamun maneh teu suka teu ridho bima kasampu kana naon kana rezeki anu geus dijatahkeun ku kamu ka maneh salatu alaika dunya ku aing deuk dipikeun ayeuna riweuh deuk sina ngari riweuh ka maneh nya eta ye dunya sina ngari riweuh ka maneh sina nguasai ka maneh dengan sekurang mah dimainkeun diulinkeun ku dunia ayeuna maneh hatta tarqado fiha sehingga seakan-akan kasandra kumaha kasandra umpan kali itu aduh salah tuh bisa keluar itu umpan ka dieu kita muter gitu kan eta teh kasandra kunaon kasandra nya eta urang geuning sok aya istilah aduh ya teh kumaha kitu lain kitu salah kieu salah mate semprek rencak semplak tuluy ayeuna mun tah mah kaditu lain kadieu lain kitu huha aduh Allah berarti keur kasandra tah aduh Allah pusing ayeuna mun teh mah jadi kitu lain kaditu kadieu ayeuna salah kaditu salah nah tapi ketika ayeuna mun teh mah apaan ayeuna rezeki teh geus diatur ku pangeran kene ka Gusti ka Gusti ayeuna mun teh mah geus diatur ayeuna mun teh ka Gusti nah genah we kitu sementara surah Allah Subhanahu wa ta'ala demi keagungan jeung kamuliaan yakin demi keagungan jeung keagungan aing meusing maneh toh-tohan lubuh petnyawa
sanajan tepi ka hulu di dieun suku dieun hulu yakin anu tepi anu beunang ku maneh moal ngaluwihan tina jatah nu geus dijatahkeun ku kamu gitu. Otak genah we aya urang ayeuna iman mah ka pangeran, aya urang ayeuna boga ilmu tempo ngala-ngala tempo nyiar-nyiar rek teh gagal iya asapna teh urusan Gusti sadaya-daya we Gusti sadaya-daya we rek teh aya namun teh urang ku ngawafre ini teh ibu beunangan teh iya maksudnya aya eta mah aya hak Gusti sana sakabdi gitu. Jadi genahkan hati teh gitu lagowo gitu tapi lamun urang ayeuna pasti pasti si ayeuna mah ketika gagal wah kecewa luar biasa bener kalau ayeuna hati itu nah ieu teh ieu gara-gara aya uguh ayeuna jatah ti pangeran sakitu uguh ayeuna jatah ti pangeran sakitu taya teh nyata sing jadi kayakinan keur urang. Jadi urang teh genah ayeuna mun teu ngaji teh karasa gitu ieu pikiran teh ayeuna mun tampang teuing teu lieur teu pusing teuing hate oge teu arodat teuing aya geus kitu mah teu arodat teuing genah ada jamu teh ku pangeran aya geus ridho ka pangeran begitu asa. Nah beres nyata nyarioskeun rukun iman anu katilu tapi kadinya nyata anu katilu teh ngimankeun kana kitab-kitab Gusti Allah termasuk urang wajib ngimankeun kana kitab Taurat kana kitab Injil kana kitab Zabur oge kana suhuf-suhuf lembaran-lembaran anu dipaparingkeun ka para nabi ka Kangjeng Nabi Ibrahim suhuf Ibrahim teh ka suhuf ayeuna mun Kangjeng Nabi Musa nya salah satu anu tertera dina suhuf-suhuf Kangjeng Nabi Ibrahim dina suhuf-suhuf Kangjeng Nabi Musa alaihi wassalam nu dieu teh termasuk nyata anu tertera dina Injil eta teh nyata jadi nasihat keur urang jadi nasihat ayeuna mun teh keur urang jadi tadkirah jadi tataling ayeuna keur urang sarua aja Quran sarua aja hadis asina gitu tinggal engke kaopat wa rusulihi wallahu a'lam bissawab.